Bray, didinya mah tengah bejaan anjir ka urang. Aku naon gitu. Eta jalan dicor, jadi we urang motong jalan. Anjir. Bisaan si eta. Ku naon motongna euy? Kurang gaji mesin gitu tah. Weng weng dikitu. Mending meuli ulun aing ka warung ngusingkeun wae. Ngopi euy. Bray, tangka kadu teh can baluahan ini. Moal buahan eta mah kaduan. Hah? Luat. Orang mah anehnya ku polisi negeri Konoha. Lain orang merek langsung nanya, geus maca berita naon deui? Oh lain gitu tadi gitu maca berita di medsos. Ada bajak laut ditewakan, ada bajak sawah diantepkeun. Padahal kan sarua nggak bajak gitu nih. Asli gitu orang mah teu kepikiran. Pikiranna mana mah di luar nululu aya nih. Saya ingin balik ieu aja. Nareka mana? Erek ka Hokage ngalaporkeun maneh. Main laporkeun wae mah. Woi, Mun meuli kasur nu murah di mananya? eta we atuh didinya gigireun material nu parapatan keur naon atuh maneh meuli kasur. Nya keur sare atuh. Ning bisaan keur sare da urang bisa keur beunta manyanyi meuli kasur. Ang meser kasur. Anjay.